Menilainya eta ojek meneh hese ojek acan kieu motor pejet teh euy ditu ka dieu leumpang katongoh leumpang ka kulon leumpang we jeung leumpang ojek hese lila pisan keborojan manten anjir teh motor nang ngebul dia ome-ome anggar ngebul hese pananya ojek teh Kenaon Kang Jabrik? ya Kang Cepot iya Kang nuju megat ojek Oh, rek kemana gitu? kerek balik Oh, saya tuh cenah ayahnya cenah yang ngaliwat. acan puguh Kang Atuh lempang euy maneh teh balik teh kudu kana ojek wae maneh balaga. lain balaga gitu Kang maksudna meh tereh gitu Da lempang ge tere atuh maneh teh balik deket ieu maneh kana ojek segala. atau panan meh tereh Kang Teu kudu kana ojek wae tuh maneh teh lempang kana motor wae maneh mah. Ari ku lempang kan sehat gitu kana motor wae kena angin duduk. Teu mau naon? iya Kang daun hanelem Oh, daun hanelem. Jang ubarnya. kenengan apal si Akang pecih Apalah tuh daun hanelem mah eta jang ubar ambeien, jang pembuluh darah. Jang peredaran darah eta teh jang panas beuteung oge bisa. bisanya Bisa. Jang saha eta maneh daun hanelem. jang urang we Kang jang iyalah mejen Kang Alah, bejen modal maneh teh. teu merejel Kang lamun nyari beuteung teh ka panas we bol teh Anjir garele. Ubaran atuh naon buru-buru maneh teh. Lain diantep kitu. Lalawara eta teh bisi panyakit. cenah mah ambieun maca dinu internet teh Geuningan apal buru-buru eta teh maneh teh ubaran ieu mun ambeien kitu teh kena sabaraha bengkak kena dioperasi. puguh urang ya apal eta teh si Akang teh mata kurang neneangan tadi teh ka kebon gitu kebenaran deket kuburan deket Kang Didin aya tangkalna Aya geuning di dinya loba. loba Kang tangkalna mah gampang mun di mah batur gitu eueuh hese euy Untung we tu aya maneh teh. Geus buru-buru geura dahar eta tu gayem we sekaligus maneh teh kudu ditinyu-tinyu. eta gedek digayam we kayak di imah gitu Kang rada abdol Tung diantep batur oge sia nu boga panyakit ambeien teh sia dioperasi eta teh anjir beak jutaan. eta urang ge sieun teh kitu Kang sieun nepi ka bareuheum naon teh jadi benjolan gitu ayo dioperasi orang gawat tetung kena dibedel Dibeset sia. Sieun teu maneh dioperasi. Pang sieun Kang amit anjir Mata kudu buru-buru diubaran. Sing pinter-pinter jaga kesehatan. Ulah wae maneh teh lamun bung ambeien. Ulah kana motor wae gitu. Kang salah tadina orang sok nalada wae kaditu ka dieu kana motor kaditu ka dieu kana mobil jadi naon teh diuk we hayo Eta teh ulah maneh teh jadi nambeien geus ambeien mah pan ripu karasa kesorangan gitu.
lain ku batur karasa mah. Kang gitu eta da alah Kang mun di WC teh pas orang babeten lain bijil merejel sih Kang sugan merejel gitu babarenelan kalata perih panas anjir kacau. Oh tak itu babaturan orang oge pernah boga penyakit gitu ambeien. Manehna nyupiran wae beus gitu. Jadi kan sapopoena teh diuk wae. Terus kumaha Tah manehna kena ambeien hampir sia dioperasi. anjir terus jadi tadi operasina Teh jadi dah kebul panggih jeung urang, kurang di bejaan ku handeulem ceung teh. Pas kebenaran nurut gitu manehna teh. terus kumaha tah Kurang tadi pangangankeun kitu menang tadi salam nunggal handeleumna teh dibere teu pira lah 10 daun. di dahar kumanehna daekeun Kebenaran daekeun kitu da manehna ge maca na internet fungsina. Di dahar tah jarak 2 jam sacager anjir alhamdulillah eta babaturan. genengan tereh Kang cagerna Tere langsung janjang deui biasa-biasa deui. Ayeuna manehna melak di luhur kana polybag. nya benar mata kudu melak oge me babari gitu Jadi membutuh pisan darurat teh kari naon teh kari ngala gitu di imah di luhur atau di buruan gitu. urang ngedek melak we mah melak satangkal wae mah paranti ubar Kang nya meneh gandeng eta motor Motor teh gandeng. Tuh melak maneh di imah. Siga urang eta melak aya tangkalna. Kang me babari Geus eta ieu rek balik mah bareng we jeung urang leumpang. ayo atuh Kang lah ojek melila eueuh Tuh da deukeut ieu maneh teh meni kudu kana ojek wae ayo nam. ayo Kang keburu hujan Nam. yuk